Pain kuota salah mengucap anjeun. Fakor kolak saya sebut ngadau kanjeng Nabi SAW. Ma'uhya lapan ma'uhya. Ma'uhya henteu diwahyukeun ilayya ka kami. Naon an ijma lapan an ijma. Kira-kira diri. An saestuna kalakuan jeung tingkah ijma eta kudu ngumpulkeun anjeun amala kana harta banda. Wakun jeung kudu bukti anjeun minat kadirina eta tina sapangaja dagang kabeh. Walakin unya jeung tetepna diwahyukeun ilayya ka kami naon an lapan an. An saestuna kalakuan jeung tingkah sabih eta kudu maca tasbih anjeun bihamdi rabbika kalawan muji ka pangaran anjeun. Wakun jeung kudu bukti anjeun minas sajidana eta tina sapangaja sujud kabeh. Wa'bud jeung kudu ibadah anjeun robbaka ka pangaran anjeun hatta ya siapa sehingga yang datang ka anjeun naon aya kinu maut yakin. Wa ucapkeun li Salmana al-Fasrisi Salman al-Farisi naon aosi lapan aosi. Aosi kudu wasiat anjeun na ka urang sadaya. Pakola nu Salman man saja ma istato anu kawasa ieu man minkum tisapalna aranjeun kabeh. Ayam muta kana yen maot ieu man hajan bari anu muhaji. Awazian atawa anu perang. Au amiron atawa anu maramekeun makmurkeun limas di robbi kana masjid pangarna men ayat kata kudu migawe ieu men wala yamutanna jeung ulah maot saestuna ieu men tajiron bari anu dagang wala khoinan jeung ulah sidra. Pajawabu tahari jawabna anak wajha jam'i eta saestuna jalana ngumpulkeun baina hadi ahmari antarna ieu pirang-pirang hadis tafsilu ahwali eta ngawintik merinci eta ngawintik pirang-pirang tingkah patakulu tuluy ngucap kuring lasna henteu kuringna kulu eta ngucap kuring at-tijarat at-tijaratu at-tijarat wal dagang afdalu etalin utama mutlaqan bari mutlak min kulli syai'in tibatan sakabeh perkara. Walakin tijaratu jeung kaptina ari dagang imma an tutlaba eta boyan disupri dia punya tijarah. Naon al-kifayatu kacukupan awis sarwatu atawa kasugihan awil ziyadatu atau tambah ala kifayati kana kacukupan. Fa in talaba talamun nyupri atau neangan. Fa in talaba talamun nyupri ya sijama minha tina ya tijarah. Aziyadata kana tambah ala kifayati kana kacukupan. Listik karya malik karena ngaloba kenar tabanda. Wadi hori dia nyimpan kana yema laliu saripa lain karena yang nasrubkan isi jama ila khairati kana pirang-pirang kalusan wasodakoti jeung pirang-pirang sodako paya tari tijarah mazmumatun eta ditatan ya nau karena tolaba urana ikbalun eta madat ala dunia kana dunia allati anu hubuha anu hari mikaresep kana yelati kok syukur li khotyatin eta pokokna sakur-sakur gorengan. Lain kana kalamun kabuktian isi jama ma'adzalika syarat tanah itu tolaba zoliman zolim khoinan rusidah bahwa tarikana kana ma'adzalika dulmun eta zalim wa fiskun bil fasik. Wa hadza sarang ari kana ma'adzalik. Jadi tiga mencari tambah kita bari zalim. Wa hadza jari kana ma'adzalika.
ma eta perkara arodan ngamaksudkan ieu ma saman dikoli kudawan saman la tamut papan la tamut ulah maut anjeun tajiron bari dagang wala khoinan jeung ulah nu cidra waroda jeung maksud saman ditajiri ku tajir toliba ziarati kajama anu nyupri panambah Pama idza talabat kana pun nyupri si jama biha ku tijarah Al-kifayata kana kacukupan linasi pikeun awak si jama wale jeung pirang anak si jama wakana jeung kabul jama yakiru eta kawa si jama ala kifayatin kana kacukupan ya awalan kami disuali ku menta Atijaratu dagang taapupan karena ngariksa anu suali tina menta penjalu abdul eta utama Pain kana dilamun si jama aya kaju eta teu kabutuh si jama ila suali kana menta wa kana jeung kabukti si jama yuto eta dibere si jama min bari suali tina menta palkasmu tarikasam abdulu eta lebih utama li anna wa si jama inna ma yuto eta pas dibere si jama li anna wa si jama sailun eta menta bilisan hali kulisan wahana si jama Wamunadin di anu ngagero bayanan nasi ana jama-jama dipakai ku pakir nasi jama. Pata pupu wata saturu awala minabat salati. Pata pupu ta ari ngariksa yang garu. Pata pupu ta ari ngariksa wata saturu jeung gawe tutup-tutup awala etalo utama minabat salati tibatan nganggur. Mina istighwal balik katibatan katungkul biya ibadat ikut perang ibadah al-bananiyah di bangsa badan. Watarkul kasmi dari tinggal kasar abdalu eta lebih utama li arba'atin pikeun opat jana. Abidin kaidi jaman ibadahna dia ibadat ikut perang ibadah al-badaniyah di bangsa badan. Al-rajulin atawa alaki lau anu eta pikeun rajul sayun ari lempang bil batini ku hate wa amalun jeung amal bil qalbi ku hate amana fi ulumi awali dina pirang-pirang ilmu pirang-pirang tingkah wal mukasafati jeung pirang-pirang mukasafat aw alimin atawa jang alim mustagilin anu katungkul bitarbiyati ilmu dohiri ku ngurusnya mudhahir nyamu nak nyimak tina sapoeuna perkara yang tapi warung ngalapan pasana sejaman-jama di kana jema di dini agamana nas kabeh kal mukti sepertiga fatwa wal mufassiri jeung jama nafsiran ahli tafsirnya wal muhaddisi jeung jama ahli hadis pantalin jeung pirang pantara ieu mufti mufassir muhaddis aurajulin atau lalaki mustagirin anu katungkul di masalah yang muslimina ku pirang-pirang kamaslahatan jeung Islam kabeh. Wa qad taqaffala jeung tunanggung ieu rajul di umurin kana pirang-pirang perkara muslimin kabeh. Kasultani saperti raja wal qadi jeung pangulu wasyahidi jeung saksi. Pahaulai ta'ari itu sultan qadi syahid tidak kanu eta di mana-mana kemuktian ieu sultan qadi syahid yuk pauna eta dicukupan ieu sultan qadi syahid mina amwali tina pirang-pirang harta banda al murassadat dicawiskeun li masalih pikeun pirang-pirang kamaslahatan awil awqafi atawa pirang-pirang wakapan al musabbalat dicawiskeun disadiakeun ala fuqara ikap pirang-pirang fakir awil ulama eta pirang-pirang ulama Pais balum tahari madapna ieu sultan qadi syahid alama kana perkara anu ari sultan qadi syahid si eta teh mah abdulu eta utama min istidwalin tibatan katungkuan ieu sultan qadi syahid dia tasbih ku pasar walihada jeung karana ieu wa tarkul kasbi afdalu li arba'atin hiya
diwahyukeun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon annapanaan anu saestuna kalakuan jeung tingkah sami eta kudu maca tasbih anjeun dihamdi rabbika kalawan muji ka pangeran anjeun wa kun jeung kudu bukti anjeun minas sajidina eta tinasab kana jamu sujud kabeh walam yuha jeung teu diwahyukeun ilaika Rasulullah naon ankun napan ankun anu saestuna kalakuan jeung tingkah kun eta kudu bukti anjeun minas sajidina eta tinasab paling aja dagang kabeh ya anau karang Rasulullah kana eta kabuda Rasulullah jami'an et ngumpulkeun ya dia ma'ani kana ieu pirang makna al arban opat ila ziaratin nakti kana pirang-pirang panambah lain itu anu teu diputang dia kana ziarah naon awas nyipatan walihada sami kadek walihada jeung karena ieu watarkul kasbi afdalu asaro isarah ka sahabat ala Abi Bakrin ka Abu Bakar dia mugarba sallallahu Allah anhum fi sahabat kami isarah ditarki tijarati kaninga dagang lamma wuliya samang-samangsa diangkat penguasa lamma wuliya samangsa diangkat penguasa ya Abu Bakar al-khilafah karena jadi khalifah karena kabuktian naon dalil tijarah yusilu eta nungkulkeun nyebukeun eta nungkulkeun ieu zalik ka Abu Bakar anu masalih tinggal tina pirang-pirang kamaslahatan wakana jeung kabukti Abu Bakar ya budu eta nyokot ya Abu Bakar supaya tau kana kasus Abu Bakar min mali wa masalih tina hartabanna pirang-pirang kamaslahatan waro'a jeung ningali kita nekadkeun waro'a jeung nekadkeun Abu Bakar zalika kana tu ya khuldu awla anu leuwih utama summa lamma tuwfiya tuluy samangsa dimaotan Abu Bakar aoso tah ngawasiatkeun Abu Bakar biroddihi kana ngabalikeunana ieu mali masolih ila bayatil mali ka bayat bulna walakin nau tetapkeun Abu Bakar ro'ahu etanekan Abu Bakar hukana itu ya khulu ya ida kawitanana nyetekankeun hawala anu leuwih utama waliha ulahil arba'ati jeung eta pikeun itu zaman opat halatani ari dua tingkah ukhroyani anu sejen duana ya dauma artinya halatan antakuna eta yang kabuktian naon kipayatum kacukupana ye ulahil arba'ah kabeh inda tarkiya maksabi maksudna kasab inda tarkiya maksabi nalika tinggal kasab min aidin nasi eta tina pirang-pirang tangan jama-jama wama jeung perkara yuta sodaku au disodakokeun naon dieu mah alaihim ka ula irbah kabeh min zakatin buktina zakat au sodakotin atau sodakoh min guri hajatin tina tawi kabutuh ila sualin kana menta pasar kula kasmi tarik tinggal kasam wal istigolu jeung katungkul bima ku perkara hum anu hariha ulair arba'ah kabeh di etatna yema awla eta lebih utama ilsi karena etatna tarkul kasbi ya anapun hari nulungan ala khairati kana pirang-pirang kalusan wa qabulun jeung narima min hum ti mas kabeh 5 kana perkara hari nulungan saja majama kausan wa qabulun jeung narima min hum ti nas kabeh narima 5 kana perkara wa anu rieu mah hakun eta hak alaihim misti kanas kabeh wa abdulu jadi diatapkeun kana hakun wa abdulu jeung leuwih utama lahum pikeun nas kabeh dia ihda umat
Al-halatu saniyatu arif tingkah kadua al-hajatu eta mikabutuh ila suali kana menta. Wa ada soal di mahallin nagri eta na tempatna bicara. Wa tasdidatu je arif pirang-pirang ngabangetkeun atana pingaberatkeun. Wa tasdidatu je arif pirang-pirang ngaberatkeun allati anu kawayana geus ngariwayatkeun kuring kailati disuali dina menta wa dami jeung kana soal. Tadullu tandukeun ieu tasdidat zahiran dina zahirna ala anna ta'aquqa kana satuna ngariksa anu suali dina menta awala eta leuwih utama. Wa islaqul qawli jeung ari ngucapkeun ucapan fihi dina ieu ta'aquq anu sual min gueri mulahadzati awali tina tekala ngalirik pirang-pirang tingkah wal aswati jeung pirang-pirang jalma asirun eta hese bahwa balik kari kaul fihi mau kulun eta dipasrahkeun ila jadi abdi kana ijid yadami Allah wa nadrihi linafsi wa nadri jeung ningali abdi linafsi kana awakna abdi di ayu qabila kurekan yen ngabandingkeun ieu abdi ma kana perkara yalqo anu manggihan ieu abdi disuena menta mina mazalati buktina kahinaan wa haqqil muruati jeung rusak kajatikan wal hajati jeung kabutuh ila tasdiri kana ngaberatkeun ngabatu wal ilhahi jeung maksa dibandingkeun bima kana perkara ya sulu anu hasil ieu mah minis tigoli tina hatungkulana abdi dia nyamiku nyamu wami amal naon teh mina faidati buktina faidah lautikeun abdi wali gori jeung pikeun ka abdi sok bandingkeun perkara kapayana soal nyata madalah jeung hati muruah dibandingkeun bima yahsulu nyata faidah baru basahin tapirang jamak tasuru anu loba naon faidatul khalqi faidahna makhluk wa faidatu jeung pada sahsin istigori dan katungkulna sahsin dia yani kunyamu awil amali atau amal wa yahunu jeung gampang alaika sahsin di adna ta'ribin kupang leuwih handapna ngasongkeun visualna menta naon tahsilu kifayati ngahasilkeun kacukupan warubama yakunu jeung terkadang kamuktian tahsilul kifayah bil aksi eta kalawan sabalikna warubama yataqabalu jeung terkadang palawanan naon al matlubu al disupri wal mahduru yang dipikarempan payan bagiatu penting naon ayat tapia yang menta fatwa sal murid dina soal naon ayat tapia yang menta fatwa sama murid dina soal menta fatwa wa bau kana kana murid wa in aqsahu jeung sanajan fatwa ka murid sal muktuna jang fatwa kabeh paina fatawiyah karena satuna pirang-pirang fatwa laku itu eta tengaliputan ieu fatawi ditapal sini suari kana pirang-pirang wincikan pirang-pirang jamaran pada ko iki awali jeung pirang-pirang tingkat pirang-pirang lemah Walakor kana jeung yakin estu kamuktian fi salati eta ulama salaf sahaman jama lahu anu eta pikeun man salatu mi'atin ari 300 wasituna jeung 60 naon sodi ku anu sobatna sakumaha entosnya yanzilu ala kulli wahidin minhum yanzilu liren ye men ala kulli wahidin kasaban saiji minhum itu salatu mi'ah kabeh layalat tanina jipeuting paminhum jeung eta tina sana salaf kabeh man ari jama lahu ana tepikeun man salatuna ari 30 sobat wa kanu jeung kabuktian salaf kabeh yastajiluna eta katungkul salaf kabeh dia ibadati ku ibadah linya mihim karena nyaho salaf kabeh di anna mutakallifina jadi mutakallifina lainnya karena nyaho salaf kabeh di anna mutakallifina
mutakallifin. Mutakallifin magaling hesean. Itu aya no ya mutakapilin eta ya. Lamun mutakapilin mah dinanggung jawab. Ya meyumkan pada nyawana saraf kabeh di anna mutakallifin kana saetuna jam gawe kahesean kabeh diem ku sabab saraf kabeh. Dalam cara kami ya taqallabuna eta ngongkorongkeun ieu mutakallifin kami minnatan kana nugraha min qabulihim tina narimana salaf kabeh 5 barrotin kana pirang-pirang paparina sabarian kana pirang-pirang paparina ieu mutakallifin kabeh pakana atuh kabuktian naon qabuluhum narimana ieu salaf kabeh 5 barrotin kana pirang-pirang paparina ieu mutakallifin kabeh khairon eta kahalusan mudopan anu disarendekeun nya eta lahum teh salukna kana khairon eta kahalusan mudopan disarendekeun kahalusan lahum pikeun salaf kabeh disarankan ila ibadatin kana pirang-pirang ibadahna salaf kabeh. Payan bagi atuh penting naon ayyudakiko yang ngalemutkeun da maksudna manganyakeun. Naon ayyudakiko yang ngalemutkeun ieu murid annal kana mikir fi hadhil umuri dina ieu pirang-pirang perkara. Fa'inna ajra akhiri karena setuna ganjaran jalma nyokot ka ajri mukti eta seperti ganjaran jalma mere. Mahma kana samangsa kabuktian saha al akhidu jalma nyokot yasta'inu eta minta tulung ieu akhid bihi kuya ahlu mana-mana. Iku ya ahlu kana dini kana agama. Wal mukti yatatkeun kana al akhidu wal mukti jeung kabuktian jalma nu mere yuktihi eta mere ieu mukti jika akhir ampai diqabin tina ridona hate ampai diqabin tina ridona hate alusna hate ridona hate paman jeung sajama ittola'a ningali kana laahan man jeung sajama ittola'a ningali ieu man Allah dia mani kana ieu pirang makna am kana utah kongang kamen naon ayat taharropa yang nganyaukeun ieu men hala nafsi kana tingkah awakna men wayas taudika jeung nyupri tertela ieu man min qabitina tena men mak kana perkara huwa anu ieu men mak kana perkara huwa anu ieu mak kana perkara ieu mak al abdul eta anu leuwih utama lahu pikeun men dia idopati ku disarandekeun atau napi dinisbatkeun ila halik kana tingkana man wa waktu jeung waktu nakman. Pahadi fadilatul kasbi. Pahadi tah ari ieu. Pahadi tah ari ieu jumlatul mazkurah. Jumlatul mazkurah. Fadilatul kasbi eta kautamaan kasar. Wal yakun jeung kudu kabuktian naon hal akdu akan allazi anu bihi eta tetep ku ieu lazi akdu allazi anu bihi eta ku ieu lazi akdu al iktisabari kasan jami'an eta nu ngumpulkeun li arbaati umurin kana 4 pirang-pirang perkara maksudna kudu kabuktian akad anu dipake kasam eta ngumpulkeun kana 4 perkara kasih hati kanyisah
wal adli jeung adil, wal ihsani jeung gawe alus. Gawe alus dengan kalusan. Wa syafaqati jeung kawalas ala dini kana agama. Wa nahnu jeung ari kuring na'qidu eta bakal ngabundakeun kuring ti kulli wahidin dina saban hiji baban kana jiban. Wa nabtadi'u jeung ngamimitian kuring bi zikri asbabis yati ku nyaritakeun ngamimitian kuring ku nyaritakeun pirang-pirang sababna sah. Ieu babi kana bab anu kadua. Al-babu tsani ada bab kedua fi ilmiah kasbi eta tetep dina nganyaokeun kasab. Kasabna ditorik ieu baik ku perjalanan najwa, maksudna najwa beli. Ku pernajwa war riba jeung riba, wasami jeung timpah, wal ijarati jeung nyewakeun, wal kirodi jeung kirot maparobati. Wasyirkati jeung rejengan, wa bayani suruti syar'i jeung mertelakeun pirang-pirang syaratna syarat fi hati abi tasarrufati dina sahna ieu pirang-pirang tasarruf kana bieu riba allati anu ia anu relati madarul makasidi eta tempat hubunganna pirang-pirang kasab sanes tempat kasab eta tempat hubunganna pirang-pirang kasab pisar dina syarat. Nyelam kudu nganyaokeun anjeun anak asila nyami hadal babi. Karena saya tuna ngahasilkeun nganyaokeun ieu bab. Wajibun eta wajib ala kulli muslimin kasakur jalma anu Islam muqtasidin anu kasab. Ya anak talaba nyami karena saneangan ilmu paridotun eta dipardukeun ala kulli muslimin kasakur Islam. Wa inna ma huwa jeung pasti ari talabul ilmi eta neangan ilmu al muhtaji auri pikabutuh naon ilahi ilmi wal muktasibu jadi janu kasab ya taji eta mikabutuh ya muktasib ila ilmi kasbi kana nganyaokeun kasab da merek usaha ya perlu butuh kana nganyaokeun kasab perlu apa ilmu wa ma hasola jeung samang-sang ngahasilkeun ieu muktasib ilma hadal babi kana nganyaokeun ieu bab wa qafa taningali ieu muktasib ala mufsidati muamalati taningali ieu muktasib ala mufsidati muamalati kana pirang-pirang anu ngaruksa kana muamalah ayat tafiha tuluy nyariksa kalau ngajaga kalau nyariksa ieu muktasib kana ieu mufsidat. Wa ma jeung perkara syadda anu kaluar ieu ma anhu tina hadal ban mina furu'i buktina pirang-pirang dahan al muskilatun sama. Payakong atau tumiba ia muktasib ala sababi iskaliha wa mahassola ya mahada babi wa kofa payat tafiha wa masyadda yaitu diasapkan karena mufsidat wa kofa ala masyadda anhu inatun misalnya payahon tulitung iba ia muktasib ala sababi iskalia kana sabab samarna ia puru payatawakopu atuh ngadago ia muktasib yana ia puru ila ayas ala kana yananya keun ia muktasib fa inna ka muktasib idza lam ya'lam eta di mana-mana tanya ieu muktasib asbab apa sadi kana pirang-pirang sabab naruksa nyahona di min ku nya mujmali masa jumlah pala yadri samuanya ieu muktasib maka iraha wajib alaika muktasib naon at tawaqqufu ngadago
wa su'alu jeung nanyakeun. Walau qala jeung lamun ngomong muktasid. Walau qala muktasid qadima yaqdam. La aqdamu muadatang kuring al ilma kana ilmu. Walakin ni jeung tapina kuring asbiru eta bakal sabar kuring. Bila antakoa nepi kayan tumiba lika kuring naon awaqiatu masalah anu tumiba fa indaha ta'rekana ieu waqiah ata'alamu ngaji kuring wa astafi jeung menta fatwa kuring. Nah, lamun ngomong gitu. Kuring mah moal datang kana nyamuk. Sobar we kayak kumaha terjadina. Masalah lamun geus aya masalah terjadi kada kuring rek ngaji rek menta fatwa. Walau qala fa yuqalu tah diucapkeun jawab tina walau qala. Fa yuqalu tah ucapkeun lau ka muktasib naon wabima lapar wabima. Wabima jeung kunaon tak lamun nyaho anjeun wuku awaqiati kana tumibana mas alam tumiba mak lam taklam samang-samang sate nyaho anjeun jumala mufsidat ya ukudi kana pirang-pirang sajumlahan kana pirang-pirang jumlahan pirang-pirang anu ngaruksa kana pirang-pirang kadang-kadang. Fa innahu kana muktasib yastamiru eta bakal mayangkeun ieu muktasib fit tasarrufat dina pirang-pirang tasarruf teh nyaeta be riba salamu ijarah. Wa yadunnu jeung kayu muktasib kana tasarrufat sahihatan kana sah mubahan menangkeun. Fala budda tumisi lahu pikeun muktasib min hadza qadri tina ieu ukuran min ilmi tijarati tina ilmu dagang liyatamayyaza supaya narima beda lahu kamuktasib supaya narima beda lahu kamuktasib naon al mubahu para kami menangkeun beda ania mahduri tina para kami sedah wa maudhi'ul iskali jeung tempatna samar beda an maudhi'nya wudhu tina tempatna perpela. Walidalika jeung karetu la budda lahu ruwiya diriwayatkeun an Umaro isina Umar anu naon anna sayyiduna Umar kana eta kabuktian ieu Umar ya tuku eta ngurli ieu Umar asuko di pasar wayadribu jeung menga ieu Umar ba'dot tujari kasapalina pirang dagang bidurati ku pecut wayaqulu jeung ngadauh Umar la yabi upi sukina illa man yaqahu la yabi di tengah jual maksudna ulah ngajual la yabi teu meunang ngajual pi sukina di pasar urang saya saha illa man ainjama yaqahu anu ngarti ieu men wa illa jeung lamun teu ieu yaqahu akala tangadar ieu man arriba saat karab iman am aba atau nolak iman baik tidak wahyamul ukudi jeung ari nyamu pirang-pirang akan kasirun panoba walakin hadhiya ukudu jeung tatapina ari ieu pirang-pirang akan hasil tatu anu genep latan paku eta teu narima pisah terima pecat terima pisah al mukasibu jalma anu kasan terpisah anha tina dia ukud wa hiya li hadhil ukud al bai'u eta jual beli war riba wasalmu wal ijaratu wasyirkatu wal kiradu panu syari atu kudu mertela keun kuring surutoha kana pirang-pirang syaratna dia ukud al-aqdu awalu ari akad anu kahiji al-bai'u eta jual beli. Pokon halau jeung estu geus ngalalkeun kana ieu be sallallahu Gusti Allah taala. Walau jeung pertikeun be salah satu arkanin ari tilu pirang-pirang rukun. Al-aqdu kahiji jamal akad. Jamal akadna berendahin jeung saha mustari.
wal ma'budu jeung perkara akadan naon alaihi al perkara akadanana merena naon mabi nya jeung saman perkara jual jeung hargana duitna walabdu jeung lapan apanya ta icam qabul aruf nur awalu arfaiji al aqidu eta dagang yang bagi penting litajiri pikeun aqidunya eta jama akad al aqidu jeung akad yang bagi penting litajiri pikeun dagang naon halayu amila yang temu amalah ieu tajir dia baik ku ngajual temu amalah ku ngajual arba'atan ka 4 jalma penting pikeun tajir ulah rek muamalah ku jual beli ka 4 jalma asobiya tadi budak wa majuna jeung jam jalo wal abda jeung abid wal akma jeung jang lorong li anna sobiya kana budak goeru mukallafin eta salian tidak mukallaf diberi taklif wa kadza jeung etanya kitu saperti sobi dina pada goer mukallafna al majnunu arija manugeno wa bai'uhuma jeung ari jual beli na ieu sobi jeung majnun batilun batal ngajuana pala yasiu atutis naon bai'u sobi ngajuana budak hidopat kana panyana sanes ngajual budak jadi ngajuana budak nu ngajual ya budak wa in azina jeung sanajan ngidinan lahu kasobi tina yebe sah al waliyu wali tesah indah syafi mungu imam syafi'i wa ma jeung ari perkara akhadahu anu nyokot ieu si jalma kana emak yen huma ieu sobi jeung majnun madmunun ditempuhkeun alika si jalma lahuma pikeun sobi jeung majnun wa ma jeung ari perkara sallamahu anu masakeun ieu si jalma kana emak nyata saman teh duitna salam masrakeun jamu kana emak ieu muamal tidak muamalah dipasrahkeun ilahi maka sobi jeung majnun pado eta kasia-sia ieu emak ta eta kasia-sia ieu emak ti aidihima dina terantang tangana ieu sobi jeung majnun pawat atau risi jalma al mudayyu eta anu ngamomorekeun lahu kana itu masallama wa amma abdu ja'napan ari abid atau boga asal palaya siutah eta pisah naon dae ngajuana abdu wasiro jeung mulina abdu illa bi idni saidi aing kalawan idin dunungan abdu Falal maqali atu eta misti ka tukang sayuran. Wal khobazi jeung tukang roti. Wal qasabi jeung tukang jandal. Wa gorihim jeung salian tibak wal khobaz qasab. Jeung salian tibak wal khobaz qasab. Allah yu'amilu arian temu amalah. Maksudnya mengulah amalah. Arian temu amalah iya bakwal khobaz qasab al-abida kapirang-pirang abid. Malam takdan salagi penyidinan lahum ka abid kabeh saha as-sadatu pirang-pirang dunungan. Sayyidun sadat. Fi muamalatin dan muamalana ya abid kabeh. Wa zalika jeung ari itu Ibnu Sayyid atanati ta'zanu lahumus sadat mangga. Wa zalika jeung tu Ibnu Sayyid di ayat ma'ahu eta korek aya nguping ieu si jama kana iznu sorihan bari anu pertela. Au yan tasiro di atas dan kana ayat ma'ah. Awayan kasiro atawa sumebar pia baladi di negara naon an naus saetuna abdu
mufrad ieu ada madunun eta bibiran salau pikeun abdu bisiroi dina meuli li sayyid pikeun dunungan abdu wa fi baik dina ngajua lahu pikeun sayyid ada sumber di negara bahwa abdi teh diizina dina meuli jang dununganna atawa dina ngajua jang dununganna ayu awilu atu tatagenan ieu si jalma istifadati kana masyhur au ala qauli adlin atawa kana ucapan jalma anu adil ieu biru anu ngabedakeun ieu adlin rupa si jalma dizalika kana itu iznus sayyid lain amalahu talamun muamalah ieu si jalma huka adil di gori isni sayyid segala izin dunungan pa'akdu tari akadna kijama batilun itu batal wama jeung ari perkara akhazau anu nyokot isi jalma ukana ma min huti abid madmunun ditempukeun alai kasih jalma li sayyid pikeun dunungan abid naon ma akhazahu nyata mabikna teh hari perkara dicopot ya barang dijual diambil ditempukeun ka si jama jang dununganna tapi sang ngajualna si abid wa ma jari perkara tasallamahu anu narima kapasrahan ieu si jalma wa ma jari perkara tasallamahu anu narima kapasrahan ieu si jalma ukana emak doa lamun kasia-sia ieu emak dia abdi natana abdi la ya ta'ala ku eta secuman teh ieu emak dirokobati kana awakna abdi wala yadmanu jeung teu katempuan kana ieu emak sasairu dununganna abdi balaisa balik tak teu meunang lau eta pikeun si jalma naon illa mutolabatu ainin najis iza ataqo di mana-mana merdeka ya abid wa amma ahmad jeung anak puan ari jam lolong fa innahu ta'ala ahmad yabi'u eta ngajua ya ahmad wa yasari jeung ieu mah lamun si ahmad ngajua jeung meuli fa innahu ta'ala ahmad yabi'u eta bakal ngajua ya ahmad wa yasari jeung bakal meuli ya ahmad ma kana perkara la yuro anu teu ditingali ieu mah palaya sihu atu tesah naon dalika itu yadi kena kumargi tesah palaya murhu atu kudu marenta ieu ahma padahal hu kagoer palaya murhu atu kudu marenta ieu ahma hu kagoer yang sajian di ayu wakila kureta yang ngawakilkeun ieu ahma wakilan kawakil basiron anu ningali lias tariya supen meuli ieu wakil lahu pikeun ahmad au ya bisa atawa ngajua ieu wakil mun kitu paya sia sah naon tauqiluhu ngawakilkeun ahmad wakala ieu wakil tauqil paya siu jeung sah naon bae wakili najwa wakilna ahmad Baik amalau talamun muamalah ka Ahmad saat tajiru jam dagang di nafsi ku awakna Ahmad pa muamalatu dari muamalah masidun rusak wama jeung ari perkara akhodau anu nyopot ieu tajir ukana Ahmad min uti Ahmad madmunun ditempukeun alai ka tajir ditempukeunna dikimati ku hargana Ahmad wama jari perkara salamun masalah tadi tajiru kana emak laisa ahmad ayadon deui madmunun ditempukeun lahu pikeun ahmad ditempukeunna dikimati ku hargana ieu emak wa amal kafiru jeung anak pun ari jeung kafir pata juzu ta eta meunang naon muamalah ka kafir edopat kana mapuna lakin layu ba'u tatapina kemenang dijual minhu ka kafir naon al-masapu masak walal haddu jeung kemenang ngajual abid al-muslimu islam
wala yubang jeung teu meunang dijual minhu ka kafir naon asilahu senjata in kana lamun kabuktian ieu kafir min ahli harbi eta geus ahli ngamusuh. Pain pala kalamun ninggal ieu jalma fahiya tah ari muamalah ka kafir. Muamalatun eta pirang-pirang muamalah mardudatun ditolak. Lawan si jalma asin anu maksiat ya kusabab muamalah robauka kana si jalma. Wa amma jundiyatu jeung anapun hari anu bangsa balad jadi kafir nu bangsa balad. Wa amma jundiyatu jeung anapun anu bangsa balad mina atroki pira-pira orang Turki wa turkumaniyati jeung bangsa Turkumani wal arabi jeung orang Arab wal akrodi jeung pira-pira orang Kurdi wa surroki jeung pirang-pirang jarmali wal khawanati jeung pirang-pirang jalma kidra wa akalatir riba jeung pirang-pirang jalma anu ngadaha riba wal zalamati jeung pirang-pirang zalim wa kulli man jeung sampur-sampur jalma aksaru malih anu ari kalobana hartana man harum eta haram palayan bagi eta teu pantas teu meunang. Naon ayya kamallaka yen ngamilik ya si jalma mimma tina perkara ti aidihim anu tetep tina pirang tangana itu atrok ilah ngamilik saean kana hiji perkara li ajli annaha karana ara-ara saestuna ieu muamalah haramun eta haram illa iza aropa angin gimana-mana nyawa isi jama sayan kana hiji perkara di ayani kalawan datiana se nyawa ana bahasa te halalun eta perkengalau wasaya ti jeung bakal datang naon tafsilu zalika ngawintik atau napi merintik itu annaha haramun jeung annahu halalun. Di kitab hayna kita mertalakeun halal haram haram. Ar-ruknu tsani ar-rukun anu kadua fil maqudi eta tetep dina perkara anu diakadan naon alaihi al. Wa jadi maqsud alaih al-malu eta harta banda al-maqsudu anu dimaksud naon maklu mindah kena mal min ahadia akidaini fi salah sajina jama kadua ilal akhiri kanjan sajen. Kamanan eta harga kana kabuktian ieu mal au musammanan atau hargakeun. Fayu tabaru fihi sitatu surutin aruf nusani eta kiamat putih. Fayu tabaru kan direkam fi dina ieu makud aleh naon sitatu surutin genep pirang-pirang syarat. Al awalu ari syarat anu kahiji alla yakuna eta yen teu kabuktian ieu makud aleh nancan eta najis di aini nadatiana ieu makud aleh. Palayasiu atu teu sah naon be ukabin najwa anjing wahin jirin dengan jua banggong. Wala baik zabalin jeung teu sah najwa runtah wa mudratin jeung tai garing. Sabarna garing bahasanya temenan. Wa mudratin jeung tai sana mudratin jeung tai wala baikul haji
jeung tetah ngajual gading gajah wal awani jeung pirang-pirang wawadah al mutakhadati anu dijieun minhu tina haji fa inna azma karena setulang yang justru eta najis ieu azma bil mauti kusabab pae walaya turut jeung sesuci naon apilu gajah bizadi ku dipencit walaya turut jeung sesuci naon azmu tulang napil ditazkiyati ku dipencit walaya juzu jeung teu meunang naon bai'ul khamri ngajual haram wala bai'ul wadaki jeung teu meunang ngajual gaji an najisi an najis al mustahoj dikeluarkeun mina hayawanati tina pirang-pirang hayawan allati anu latu kalau tara dari lati wa iyasluhu jeung sanajan lulus jadi pantes wa iyaslu jeung sanajan lulus ieu wadah lil istisbahi pikeun dipake damer au pila isupuni atawa ngadempul pirang-pirang parahu temenan ngajuan gadis nu najis nu dikaluarkeun tina hayawan nu paridahara sanajan pantes yang dipake damer risahna atau dipake ngadempul parahu salaba saja teh madarat tapi bae duhni ku ngajuan minyak at-tahiri anu suci fi aina zatiana duhni allazi anu najis ieu lazi diukul najasatin kutu mimana dis au roti au mawati parotin atawa maehna beurit mawat na beurit paeh beurit fihi ina yaduh ni pain nau karena setuna kalakuan jeung tingkah ya jizu eta meunang naon al intifau ngalap manfaat di kana yaduh ni piguari aklina sekalian pinyadahar bahwa jayaduni fi aina dan duhni lain etan teu yaduni jinan sin etan najis wa kadzalika jeung nya kitu saperti labaksa la aro tenekankeun kuring baksan kana madara di baik bazriya qazi ku ngajual sayang hileud sutra tafsiran wal muradu bil bazri wal muradu bil bazri al asududi allazi yuj'alul qazza wal muradu bil bazri asududi allazi yuj'alul qazza. Jadi maksudku bazri teh nyata sayang hileud anu dijadikeun sutra. Parmade hileud sutra mah kitu. Manehna teh make pakaian eta. Tuluy kadina teh paeh atawa montornya hileudna. Sok biasana mah dina sangkang kadongdong, daun kadongdong. Palinau karena saya tuna bazriya konsi aslu hayawanin asana hayawan yuntapa'u anu dialap manfaat naon di hayawan
Watas niu jeung ari ngarua kana ieu bazria qansi bil bibi kana nom wa wajribid aslu hayawani eta asan hayawani awala eta lawi utama min tasbih tibatan nyarwa kana ieu bazria qansi birawasi kana tai de makanan tai birawasi waya juzu jeung menang naon baik pak rotionisti sanes beurit gimana waya juzu jeung menang naon baik pak rotionisti ngajual wadah minyak kaspari wayukdo jeung dihukuman naon ditorotiak kusuti na ieu pak rotionisti idan pas salat dia menerima pisah ia pak rotianisti minal robiati tina kidang pihalati ayat tidak tingkah hirup ayana na loba mobil dobyah mobil dobyah kijang tak kijang tak kidang mobil dobyah aya mobil faros mobil kuda ada mobil Kesuninya apa wadah minyak kastori. Kaya minyak kastori geti. Tina buntut kidang. Buntut kidang. Sing barangnya luar. Sing barangnya luar nanti kaos asem. Ya buntut kidang. Karena buntut nanti sing barangnya luar. Ini sing barangnya luar teh getih hidung we atau mana itu mencari suci etana ayo minyak kastori sim kuringan apa minyak kastori sajelasna tina getih hidang teh harita di Tangerang aya pertemuan hurud aya pasar sementara di dinya. Mistik tingali iya. Jadi di bedaya kan getih eta mah. Gitu. An kararasaan aya nu jadi minyak mah ternyata dicampur deui. Anu aslina mah sudah itu mata nyengah sengitna teh enak we. Mana ieu teh. Asani arbaliana ayatuna eta yang kabuktian ieu mah kuda ale muntabaan itu dialap manfaat naon dieu mah kuda ale. Kalau itu suatu pemenang naon baik murah hasaroti najwa kirang-kirang gegermetan teh model sirup orang-orang wala pak roti jadi wala baik apa roti jeung pemenang najwa berit wala hayati jeung pemenang najwa oan wala ia sifatu jeung teu meunang ngalieu atanapi ngalirik ieu mah wala teh wala ya juzu ieu sifatun wala sifatun jeung teu meunang ngalieu ilan kita ilmu sya'bazi kana ngalap manfaatna tukang sulap karena ngalap manfaat tukang sulap ngalap manfaat bil hayati orang bil hayati kan orang wakaza jeung seperti la ya sifatu la ya sifatun
temenan ngalirik ningali ilan titahi ashabil halqi katanya ya mahakkinya karena ngalap manfaatna pirang-pirang jalma anu ngabonggaan kolowongan jadi lingkaran karena ngalap manfaatna pirang-pirang jalma ngabonggaan kolowongan ngalap manfaatan nyeronya ku ngaluarkeun hayat minasulati tinarante wa urdiya jeung ngasongkeun hayat alam nasi kagama-jama waya jujur jeung meunang naon bae hirati ngajwa uting wanahli jeung nyeruan ya Al-Qur'an ayat surat An-Nahl ini wa bae pahdi jeung ngajwa makan wal asadi wabai'u tahdi dengan jual makan ruyuk wal asabi jeung maung juga makan ruyuk sama makan tutul ayam makan toto ayam makan toreleng Wama jeung perkara yaslu anu lulus ieu ma anu pantes ieu ma li soyadin pikeun moro. Au yun tapaku atawa di alap manfaat naon dijadi kulitna ieu ma. Saya dulu jeung meunang naon bae pilih ngajual gadah li adliya hamli karana arah-arah babawaan muatan teh li adliya hamli karana mawa karana mawa wala juzu jeung meunang naon bae tuti ngajual manuk ekek wahya jadi tuti albab wa'u eta manuk ekek watawusi jadi atapkeun kana tuti watawusi jeung merak ngajual merak watuyuri jeung pirang-pirang manuk ngajual pirang-pirang manuk almali hati suari anu manis pirang-pirang rupana lain kanat jeung sanajan kabuktian ieu tuyur latu kalu eta sarina ieu tuyur eta dina tuyur fa inna tafarruda karena saya tuna ngalap bunga di aswatia ku pirang-pirang sorakna tuyur wan nadro eta tafarrud jeung ningali ilayah kana tuyur gordun eta pamaksudan maksudin oli maksud mubangun dari menangkan wa innama kamu jeung pastina ari anjing huwa eta kamu allazi eta perkara laya juzu anu teu meunang naon ayu tanah yang diingu ieu lazi tadi kamu ini dadan karena ngabiatkeun disurati kurupana kabu linahi salam karena nyegana salam anu dina ieu ayu tanah walaya juzu jeung teu meunang naon bae udi ngajual piwil wasan di jeung ketrek wal mazamiri jeung pirang-pirang tarompet walah malahi jeung pirang-pirang alat tulahi alat kaulinan wal malahi jeung pirang-pirang alat tulahi fa innau karana saya tuna kalapon yang tingkah laman paata eta saya kemanfaatan eta saya manfaat lahap pikeun ieu udhilah saraan seksara wakaza jeung yang seperti laya juzu
baik uswari ari ngajua pirang-pirang gambar al-masnu'at yang dijieun minat tinatana kal hayawanati seperti pirang-pirang hayawan allati anu tubaku dijual ilati bil ahyadi dina pirang-pirang lebaran lilah bisbidiani pikeun ulina pirang-pirang budak. Jadi anu dipatungkeun itu suara teh model hahayaman anu dipake ceng-celengan atau mamaungan kalaukan lain kasra karena saya sunat melahirkan atau metahkan ieu suara wajibun eta wajib syar'an seksara wasuaru asgari di hari pirang-pirang gambar pirang-pirang pangkal kait mutasamaun eta dimurahkeun naon dia ieu suaru asgar menang eta wa masyabu ja anak ari pirang-pirang pakaian wal asbaku jeung pirang-pirang baki wa alaya dari eta siap jeung asbak suara hayawanati ari pirang-pirang gambar pirang-pirang hayawan paya siuta eta sa naon bae ngajualkan ieu siap asbak. Jadi pakaian jeung baki nu aya gambar hayawanan itu sah dijualna. Wa kadza jeung etanya kitu seperti siam dina pada sah dijualna asuturu ari pirang-pirang kulambu ore hordeng aya gambar manukan menang sah dijualna yang seperti siam asuturu ari pirang-pirang kulambu okor pola jeung segesna dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih si Aisyah radhiyallahu ittahizi kurunyian akan api kuruma jadikan ittahizi kurunyian anjen minha dina sutur namari kok kana pirang-pirang bantal letik walaya juzu jeung teu meunang naon istimaluha make kana sutur mansubatan bari anu diantengkeun ke dipasang waya juzu jeung meunang ieu istimaluha mau duatan bertenden wa idza jaza jeung di mana-mana meunang naon al intifa ngalap manfaat min wajhin tina jalan soha tahta naon al bai'u najwa lidzalika wajib karana itu jalan. Asal juga ayakuna eta yang kabuktian naon al mutasarrafu ieu mutasarraf tadi nama maksud alaihnya ayakuna eta yang kabuktian naon al mutasarrafu perkara anu ditasarrufkeun naon di dina ieu al ditasarrufkeun tanya kan dijualna mamlukan eta dimilik lia akidi pikeun jama'atan au ma'dunan atau didinan min jati maliki tijat dan milik walaya juzu jeung teu meunang naon aya karya yang meuli ieu jalma min gaya maliki si salian ti ngamilik inti doron karana ngadago lia idni kana ngedinan mina maliki tijat ngamilik balao dia balik lamun ridho ieu malik ba'da zalika ayyas karya wajibat wajib naon istinaful asli ngamenyesian akad walayan bagi jeung teu pantes pengenang naon ayyas karya yang meuli ieu sijalma minaz zawjati kita majikan malah zawji kana harta banda salaki wala jeung teu meunang meuli mina zawji salaki malah zawjati kana harta banda pamajikan wala jeung teu meunang
sebenarnya malik minal walidi si bapak malau waladi karena harkabana anak wala minal waladi jeung teu meunang meuli si anak malau walidi karena harkabana bapak ni tinadan karana tapadenan langsung ala anau kana malik lao aropa eta lamunnya ieu malik la rodiya dengan ieu malik di kana tu ayat syariah syariah Sainau karena saya tuna kalakuan jeung tingkah di dalam yakun eta di mana-mana kabuktian naon arido-rido mutakabbiman pengilaan lam yasya tasisa naon abahu najwa wa amsalu zalika dan hari pirang-pirang pantarna itu ayat syariah min goeria maliki amsalu zalika jari pirang-pirang pantarna itu ayat syariah min goeria maliki mimma eta tina sapalina perkara yadri anu berjalan ieu ma fil aswaqi di pirang-pirang pasar awajibun atuh eta wajib alal abdi karena Allah al-mustadayini anu beragama ayah tariza ari anu ngariksa ieu abdi minhu tina iya amsalu dalik ini tidak amsalu dalik alam